Batu Wulung bumbukaning carios. Wanci tunggang gunung di Pilemburan. Alam teh asakara saleuwih endah tur asri. Pamandangan plung-plung ngararemplong. Tetenjuan Bang Blas taya nu ngahalangan. Langit lenglang taya aling-aling. Sang surya geus meh antal kana embun-embunan gunung. Cahayana geus rada koneng. Cahayana ngahibaran pagunungan jeung sarupaning tutubuhan. Tatangkalan anu ngampar dina alam Pasundan anu asri tanpa tanding, endah tanpa bandingan. Dina kayan kitu manuk recet di sarada, angin litik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, sarta aruyag bating arulag kawas anu ngagupayan. Ting korosak dangdaunan anu oyag, dari ibarat gamelan alam anu halimpu, nambahan betah pikeun sing sahabae anu ngulampreng kalabah dinya. Breh katebeh kaler pasawahan ngampar parena keur sumedeng hejo. Ditenjo ti kajauhan mah badis permadani anu ngampar saider jagat. Punten mesnya. Anu hejo lembok teh diselang ku bating jarumplukna Pilemburan. Sarta digurat ku jalan anu ngebatna nunjang idul. Digarit ku jalan cai anu ngocor kahilir. Walungan cicapar anu taringgul batuna. Kencak katuhu ngampar pasawahan. Ditemaku gawir anu dipapaesan kurungkun awi. Mindingan lembur anu ngajajar turut sisi. Breh kakidul pagunungan pauntui-untui. Pasirna pating jelegir. Balumbang pating arudat. Lewungna ipis kanda. Aya nu gundul pisan, aya nu ngajumpluk. Aya ginunang tawing dipapaes ku eurih jeung manja. Gunung-gunung gede letik aya anu nyalocos seukeut, aya anu ngaruntuy, aya genu jiga asupan nangkub. Eta kabeh mangrupa pamandangan nu kacida matak betahna, matak waas jeung moal poho satutup umur. Dina kayan kitu di jalan desa anu nanjak rada tarahal. Aya 4 jajakan nu keur limpang ka tenjona bangun ripuh jeung lalungsa. Kawas nama geus capek, kawan geus jauh lumaku. Nya akhirna srogan rada datar. Regeureun handapkeun tangkalame anu nguyeupuh. Kasilir ku angin letik sarta dihibur ku recetna sora manuk, dibebenjokeun ku alam nu endah pikabitaeun rada lipur kacape teh. Eman, Jali, Parto, coba tenjo ka kaler euy. Jalan nu tadi disorang ngebat nunjang ngaler mapai geger. Hiji pamandangan anu endah narik ati matak betah euy. Alamna seger, hawana sehat. Jauh tina polusi anu matak jadi kasakit. Cek gegedugna anu ngaran Rosan. Ngomongna kitu teh batu tunjuk sarta panonna toleh mencerong. Memang bener. Alam Pilemburan sing sarwa hejo hiji pamandangan anu matak sehat kana panon, sehat kana paru-paru, sabab warna hejo paadu jeung hawa seger. Tembal eman saha teh jeung Rosan. Geus teh kudu dicatur sararea geus bada nyaho kana urusan eta mah. Ayeuna mending badami ngeunaan tujuan urang. Ieu teh rek ka mana tuluyna? Saha nu rek dijugjug di mana rek ngeuting? Cik Jali anu tadi geus ngalungsar dina jukut. Ari tonggong nyaran di kana batu panon mencerong kahilir neuteuk pasawahan nu hejo lembok. Anu tiluan can aya nu nembalan Rosad jeung Eman ukur ngarahuh ari Parto majigan ngopo. Kita dikeneh bae jempe, kicup we bari ngararasakeun bitis anu asa hareuras. Jadi
Memang bener urang teh can boga katangtuan ieu teh. Bener kamana nu dituju? Reka saha nu dijugjug? Tapi najan bari jeung kitu ge, urang kudu boga kayakinan dia. Yen sakali mangsa mah naon anu diteangan ku urang bakal kapanggih. Cek Rosad salaku pimpinan eta rombongan. Eta ge geus kaharti ku kuring oge. Tapi tingali panon poe saeutik di kariblus kana panyumputanana mubus ka tukangan gunung nu hartina beurang bakal kasili ku peuting ya anu tadina caang bakal poek tadina kayaan poekna peuting ari kumaha urang teh mangkani waya kieu can pugujug-jugeun can nyaho kana tujuan ceuk jadi harita keukeuh hayang boga katangtuan pikeun cakaleun. Ari Rosa dari tengah hulang manehna nu tanggung jawab manehna anu pangbingungna tapi keur kitu kok parto milu nyarita jadi urusan eta mali asangan teu kudu jadi pikiran sebab urusan puting mandoa geus teu aneh biar burang tang tu poek nyoring puting tinggal kumaha milik wae poekeun diremur meureun bisa sare di warung tawa di masjid poekeun di sawah teangan saung poekeun di leuweung masang tenda asana henteu kudu bingung eta teh dan anu kudu dipikiran mah kumaha carana sangkan anu di teangan tare kepanggih sebis 2 minggu ya teh bisnis oge geus cangkel ya bari mencetan boyotna penyaho gitu pikiran kuring ge tembal jadi parto asana pikeun maraneh mah teu kudu panjang pikiran euy sabab bapan geus janji lamun hasil maraneh bakal narima buruh anu lain saeutik ti kuring anu mah tuturkeun lah jejak langkah kuring kauna bae tuturkeun kuring teu bisa nangtukeun are ka mana bakal ka mana encan bisa nangtukeun da ngaranna ge neangan hiji barang anu can puguh di mana ayana jeung can nyaho rupana can nyaho anu bogaana tak lantaran kitu nu dipenta ti maraneh sumanget jeung tekad nu ulah laas euy jadi sintakun jeung satia ulah ngendorang kana sumbanget kuring sebab eta barang kudu kapanggih euy sarta kudu beunang ku kuring kitu ceuk Rosa dandes mutuskeun anu adu renyong adujub sarelea gejempe ukur pating narenghap narik napas jero bari mencerong kana alam anu hejo lembok dang daunan pating arulang kawas nu ngagupayan ari manuk beuki recet tong ngeretreang di sarada. Keur kitu betras inget ka lembur, ras inget ka indung bapa di imah mah sare empuk di kasuran, dahar ngeunah kariam, mandi kariblus, pikiran senang. Pas sore cara harita teh keur mejehna resep abrul-abrulan di jalan. Bari ngawi hahariringan. Sangapeung ocon jeung para mojang pikeun ipis burih jeung babari leeh sumangatna matak pugag lalampahan matak buntu laku megatkeun lalakon anu jadi tujuan tapi inget kana perjanjian yen maranehna terek tetep satia ka Rosad sabab geus narima persekot saparapatna mangrupa duit nu lain saeutik imbalanana nu tiluan kudu terus mingilu ka Rosad dina enggoni ngudag cita-cita neangan hiji barang anu can puguh di mana ayana cerit cenah kadengi sadaci sia ditema kusara londo bis puguheun tong ngaret mah teu daek nyempe sakapung anu pating korosa pating garerit seor dang daunan katebak angin ngagebah keur leureuh aeh bisi poek manten hayu lempang di euy di dieu mah lain pitempaten leureuh jauh ka cai yeuh
cekrosan ngajak indit deui atuh baladna nu tiluan teu baha ting kuniang bangun laliat komo partoma manikaleketna karena tapi akhirna mah harita teh beraluykeun di lalampahan lalempang pating jadigleu ngagandong rangsel anu eusina bakal malah mah mawa tenda sagala rupa ari hawa beuki tiis kaayaanana panon poe beuki ngalalep nu akhirna surup ka tukangan gunung nu opatan teu kapangaruhan anger lempang samajuna pikeun ngabeberah ka capek uplek ngobrol sagala dicaritakeun nya akhirna mah anjog ka poncrot hiji pasir anu aya tangkal caringin kemudian eta tangkal kebon nungkul kebun sampu, kebun talus, kebun kacang jeung sajabana. Regdosan eureun manehna rarat-reret kala beuki bingung. Maksud lek neangan anu aya cai, tapi kalah los ka pasir nu tangtu jauh ka cai. Aduh, kumari geus kieu yeuh. Lain mangi cai kala kamangi pasir geuning. Pokna bari ngajengjen nu sejen ngahuleung bari ngararasakeun ka capek. Baturna teh nu nembalan harita rempeyek brek si Parto madiu terus ngalungsar bari mencetan tuur kesangna ngucur ambekan karep jadi ejeng emanna masih kene jagjag nilai lapok ngomong ulah waka bingung euy jalan panjang kene yeuh tuh kahareup molongpong jiga nama aya kene pengharapan pikeun manggihan cai. Ayo bang dia cek eman tapi tempo si Parto tuh terus nunjukkan ke ngalungsang aduh entok nanaon sad kuring kuat kene ia mengelempangkeun wae tuh tembal si Parto manehna teh hayang ngalintaskeun pangharapan batur najan dipuge ngaku jag-jag bae Rosa dari tagisna dik napas rek ngajak limpang deui. Tapi torojo ain datang hiji laki tengah tubuh. Pakaianana oge sederhana pisan. Atuh calanana ge hidung geus rawing. Baju kampret henteu dikancingkeun. Dada ngaliglag. Tembong buluna. Eta jalma karak balik tas nyadap. Dina cangkengna ngagaprek cangklek. Nu gencang lodong nu diisi kulahareng punten kulahang kawung bade arangkat ka mana ieu teh jang sesentenan teuing geuning cek tukang nyadap bari ngarandeg nanya someah nakar nu mawi nuju aya nu dipilarian ieu teh mah nanging senten di dieu manggading tebih ka ditu ka dieu jadi tacan apal tempat dan nemean ka dia abdi teh nuhun pisan atuh tepang sareng mang di teh bade tumaros ieu teh cikrosan bari neuteup ka tukang nyadap hatina rada ngemplung asa aya geusan pakukumaha uluh na bade naroskeun naon kitu jang abdi teh nuju milarian Batu Wulung jimat karuhun kapungkur nanging abdi teh terang tempatna terang di mana-mana da teu aya nuduhkeun ta ayeuna sakanteunana bade tumaros ka mang manawi uninga nah di mana ayana eta barang upami di jami saha jenenganana anu ngagem eta batu upami di gunung naon di mana tempatna atanapi wilayahna Batu Wulung asana mengu ping mang majang bujeng-bujeng terang kana batu nak nguping ngaranna genewe ayeuna tapi naon margina eta ujang duikeun ka sumping ka dieu uninga ti mana yen di dieu aya tukang nyadap kalah malik nanya nu mawi abdi teh kenging naon teh wartos saurna teh di wewengkon Situraja aya Batu Wulung nanging teh jelas duka di parih mana ayana sareng duka saha nu nyepengna
da pami aya mah sanaos jutaan rupiah ge moal burung dibayar ku abdi teh mah. Tukang nyada paharita ngahuleung. Tarangna kerung mikiran omongan Rosan. Jalila-lila ras manehna ingat. Yen tonggokeun eta tempat aya gunung anu kasebut Gunung Susuru cenah. Ceuk beja mah aya makam rada sanget cenah. Jeung sok loba anu aneh-aneh pok ngomong dari nakar. Kieu Jang. Mang teh kantos nguping wartos yen di Gunung Susuru aya makam. Serta didinya sok seueur anu ngadon ngendong milari jimat atanapi impo cenah. Tamanawi we aya pimilikeun Ujang, cobiana tuh kaditu. Sok we ngendong didinya da moal aya naon, moal sieun, moal keung. Sugani aya ilham tidinya atuh. Kitu cek tukang nyadap. Makam saha di Gunung Susuru teh Mang? Rosan marahmai asa aya pijalangeun. Tetep ngali makam saha-sahana mah ngan aya we. Dan nuhun atuh ari kitu mah abdi mingah nampi pituduh timang, tapi abdi teh perjugi ka cai heula itu di mana aya cai. Wah, tebi nanging seueur ari cai mah kawetan kawalungan Cicapar, adu kakulon kawalungan Ciderema, atau di lengkob-lengkob itu tuh sok aya sira cai. Tukang nyadap nunjuk kana lengkob kuluneun pasir. Atur nuhun atuh Mang. Ku abdi bade dibujeng. Sawangsul najang. Parmios Mangga Mang. Tukang nyadap ngalios ieu ditinggalkeun Rosad sabatur-batur. Anu harita ngadadak marahmai kawas aya pikabungaheun. Malah si Partoge nu geus ripuh make jeung curing hak ari ngadenge kitu mah. Tak geuning aya laratan. Nek mah ayeuna sat pokna bari mencerong ka Rosad. Ayeuna kieu to urang ngajugjug heula ka tempat cai memeh poek. Engke mun geus meunang cai urang mancat ka gunung itu tuh, ka Gunung Susuru teh ceuk si Mang mah. Tadi dinya urang ngendong, urang tirakat sugane we aya milik. Sabab aya benerna da ceuk Bapak kuring ge bangsa nu kararitu mah ayana teh di makam-makam cenah. Atawa di dukun nu lepus. Cik satuju lamun kitu nya setuju bae. Cuk si Parto malah nu tiluan ge nya tujuan. Syukur atuh ari kitu mah. Ayo urang indit deui. Teu talang ke jungarang tunggural miang ngajugjug ka ieu lengkob nu aya kuloneun pasir. Malah teu kacatur di jalana da memang tepati jauh go ka hiji sira cai kaparengan caina herang. Ngagolontor make pancuran paranti ku kumah nu balik ti kabon. Teu loba catur atuh nu opatan teh